Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya kaum muslimin kaum muslimat di mana bae ayana anu kusim kuring dipihormat tur dimuliakeun ku Gusti Allah. Dina waktos ayeuna sim kuring bade belajar nerangkeun tata cara salat sareng hartosna atau bacaan salat sareng hartosna. Sahawa jalmi anu nonton anu ngadangukeun ieu channel, mudah-mudahan ieu channel manfaat kanggo sadayana. Hapunten tina sagala kakiranganana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardo maghribi atau isya'i atau asubhi atau adzuhri atau asri. Pami maghrib salasa, pami isya arba'a, pami asubhi rok'ataini, pami adzuhri arba'a, pami asri arba'a. Teraskeun roka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saupami salat nyalira tapi saupami salat ngamakmum ada ma'mumal lillahi ta'ala. Pami salatna janten imam adaan imamal lillahi ta'ala. Kumaha kartos eta ucapan niat salat. Hartosna dina hate niat abdi salat maghrib atau isya atau subuh atau duhur atau asar. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Teraskeun kana bacaan rakaatim mustaqbilal kalawan madep ka kiblat janten makmum atau janten imam fardu karena Allah Ta'ala. Tak kitu panginten hartosna teh. Urang canak salah sawios contoh salat maghrib. Niat abdi salat maghrib 3 rakaat mayun ka kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Eta pami salat nyalira, pami salat ngamakmum niat abdi salat maghrib 3 rakaat mayun ka kiblat janten makmum fardu karena Allah Ta'ala. Eta pami ngamakmum, pami janten imam niat abdi salat maghrib 3 rakaat mayun ka kiblat janten imam fardu karena Allah Ta'ala. Kumaha kartos eta hartosna niat salat. Janten hukumna niat dina bibir, ngucapkeun niat dina bibir hukumna sunat. Tapi ngucapkeun niat dina hate hukumna wajib. Jadi cara ngagunakeunana niat disarengkeun takbiratul ihram.
dina biwir takbir, dina hate niat. Beres takbir, beres niat. Tah kitu penerapanana niat dina salat kumaha kartos. Teras takbir, Allahu Akbar, ari Gusti Allah eta anu maha agung. Teras ngaos doa iftitah, Allahu Akbar, ari Gusti Allah eta anu maha agung. Kabiro tur anu pangagung-agungna, walhamdu sareng ari sadaya puji, lillahi eta tetep kagungan Allah, kasiron anu saseueur-seueurna, wa subhanallahi sareng ngamaha sucikeun Allah, bukrotan dina waktos enjing-enjing, wa asila sareng dina waktos pasosonten. Inni saestuna abdi wajah tu madep abdi, wajhiya kazat lilladzi anu fatoro nyiptakeun as-samawati 7 lapis langit, wal ardo sareng 7 lapis bumi, hanifan musliman halna anu pasrah sumerah atau istiqomah, wa ma ana sareng sanes abdi minal musyrikina ti golongan jalmi-jalmi anu malu syirik. Inna sholati saestuna sholat abdi, wa nusuki sareng ibadah abdi, wa mahyaya sareng hirup abdi, wa mamati sareng maot abdi, lillahi eta tetep kagungan Allah, Rabbil alamina anu ngurus ngatur sadaya alam. La syarika teu aya anu ngarencangan, lahu ka Gusti Allah, wa bidzalika sareng kusabab itu ulah musyrik, salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maot abdi, umirtu eta parantos dipiwarang abdi, wa ana sareng ari abdi minal muslimina eta kalebetkeun ti golongan jalmi-jalmi anu muslim. Teras ngaos Fatihah diawali ku ta'ud. A'udzu abdi nyalindung billahi ka Gusti Allah, minasyaitoni tina godaan setan, ar-rajimi anu dilaknat. Bismillahi kalawan nyebatkeun jenengan Allah, sifatna Allah, ar-rahmani anu maparina nikmat ageng di dunya sareng di akhirat, sifatna Allah, ar-rahimi anu maparina nikmat alit di dunya atau di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat, lillahi eta tetep kagungan Allah, sifatna Allah, Rabbil alamina anu ngatur ngurus atau ngarajaan sadaya alam, ar-rahmani sifatna Allah anu maparina nikmat ageng di dunya sareng di akhirat, ar-rahimi
sifatna Allah anu maparina nikmat alit atau ageng di dunya atau di akhirat wungkul. Maliki anu ngarajaan yaumiddini dina poe pembalasan. Iyyaka mungka Gusti wungkul na'budu ibadah abdi sadaya wa iyyaka sareng mungka Gusti wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Ihdina mugia nunjukkeun Gusti ka abdi sadaya as-sirata kana pirang-pirang jalan al-mustaqima anu lalempeng. Siratal ladzina nyaeta jalana jalmi-jalmi an'amta anu parantos dipaparina nikmat Gusti alaihim ka itu jalmi-jalmi. Ghairil maghdubi anu henteu dibarenduan itu jalmi-jalmi alaihim tegasna ka jalmi-jalmi waladdallin sareng henteu salasar itu jalmi-jalmi. Amin. Mugia ngaijabah Gusti. Maksudna ghairil maghdubi nyaeta orang-orang Nasrani, Yahudi, mangga teraskeun kana ngaos surat. Disunatkeun dina surat dina netepan ngaos Al-Kafirun sareng Al-Ikhlas. Bismillahi kalawan nyebatkeun jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit di akhirat atau di dunya wungkul. Qul wartoskeun ku anjeun Muhammad ya ayyuhal kafirun hei jalmi-jalmi anu kalapir. La a'budu moal ibadah kaula ma ta'budun seperti ibadah aranjeun. Wala antum sareng moal aranjeun oge abiduna eta aribadah ma a'budu seperti ibadah kaula. Wala ana jeung moal kaula abidun eta ibadah ma abatum seperti aranjeun. Wala antum jeung moal aranjeun oge abiduna eta aribadah ma a'budu seperti ibadah kaula. Lakum pikeun aranjeun dinukum agama aranjeun. Wali jeung pikeun kaula dini agama kaula. Dina rakaat kaduana ngaos surat Al-Ikhlas. Bismillahi kalawan nyebatkeun jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit di dunya atau di akhirat wungkul. Qul wartoskeun ku anjeun Muhammad huwa ari itu zat Allahu eta Gusti Allah ahadun anu nyalira. Allahu ari Gusti Allah as-somadu eta anu maha suci. Lam yalid teu ngalahirkeun Gusti Allah
walam yulad sareng teu dilahirkeun Gusti Allah, walam yakun sareng teu aya lahu ka Gusti Allah kufuwan anu nyarupaan ahadun saurang-urang oge. Teras ruku. Subhana maha suci Robbi pangeran abdi al-azimi tur anu maha agung, wa bihamdihi sareng tur anu maha terpuji pangeran abdi. Disunatkeun 3 kali. Teras i'tidal. Sami Allahu mugia nguping Gusti Allah liman kajalmi hamidahu anu muji itu jalmi ka Gusti Allah, Robbana duh pangeran abdi sadaya, laka mung ka Gusti wungkul, alhamdu ari sadaya puji, mil usamawati eta sapinuhna 7 lapis langit, wa mil ul ardi sareng sapinuhna 7 lapis bumi, wa mil uma sareng sapinuhna perkara syi'ta anu parantos ngersakeun Gusti, min syai'in tina sakur-sakur perkara, ba'du saparantosna ngersakeun Gusti kana itu perkara. Teras sujud. Subhana maha suci Gusti Robbi pangeran abdi al-a'la tur anu maha luhur pangeran abdi, wa bihamdihi sareng maha terpuji pangeran abdi. Palawargi sadaya, ieu bacaan salat sang hartosna neme dugi kana sujud sanes waktos urang teraskeun. Mudah-mudahan ieu sadayana aya manfaatna kanggo kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.